Akang, Akang kemana atuh Graui? Piraku dibawa ku jurig mah da moal aya nu beukieun atuh jurig teh. Kecuali urang nu beuki mah. Kang, uy atuh. Kang, uy atuh Kang. Kemana atuh Akang teh? Kang, gerak uy. Ti enjing-enjing we aya uy. Atuh Kang, kieu cara mah bebeja we lah laporan ka Bukadus ka Pak RW tawa Akang teh enjing-enjing tuh uy. Kang. Balik-balik. Bukadus. Bu. Tuhan Abi. Baya teh naon kunaon? Salah ki Abi teh balik-balik teh tadi. Oh, astagfirullahaladzim. Ayo tuh kalau betul kalau betul. Kunaon teh? Salah sama ayah mama. Salah ki Abi teh uy Bukadus. Tadi anu bahasa urang pernah disapa. Ratu ka mana nyari Pak RT? Luka atuh bawa mani janak juri. Astagfirullahaladzim piraku atuh bae. Sieun eta teh bade laporan ieu teh ka Pak Kadus aya teh Pak Kadusna. Begitu aya. Pak Kadus nuju itu Pak, mesti Papa teh nuju nyusun panitia panjuran teh bade hajat enjing dinten seuneu. Palingan tadi si Bapak teh naloskeun cenah, "Mama cenah aya Pak RT ka mana da teu aya cenah sauna di ditu." Teu uy-uynya. Atuh kumaha? Aduh kumaha tuh. Ka Pak RW teh sapa nanti aja? Teu aja. Atuh nan ku abi mau diantar ka uang ka Pak RW dan si Papa mah teh aya paling rame. Ayo atuh. Oh, kan atuh uang ka Pak RW. Ya, terus sesuai sing sabar, mudah-mudahan sing engal apa nak Pak RT teh nya. Amin. Sabar bae. Ini si kaku pingin nyasanya si dudukin kumaha apa yang mau bawa ka Pak RW. Nah, salah rieu. Mama aku teh uang ka Pak RW. Kalau sampai RW aya. Kunaon ieu cari gini? Ih, Pak RW Salah ki Abi Pak RW. Tuh, di mana? Si anjing sampai ka kebon, teu uy-uy di kaki wari. Bade laporan ka Soroga abi nuju nyusun panitia di Juragan. Da bade hajat dengan anjing unggul. Datang ka Pak RW we ulun ieu bangun teh. Nya sok. Ka pami papana wah toseun we nya ka Soroga abi nya. Engke sakanten abi bareng orang ini. Mungkin ke di pilarian ge sareng Pak Kadus. Mohon atunya Pak RW nya. Sabar we. Orang merasa bersalah kasih RT kamari aduh bos ebot sih merek obat ieu nas loba pisan aduh jadi kumaha orang kayak bos ebotna ka mana di kamari terpanggil-panggil ya aduh bingung orang ini aduh kumaha jadi si RT nih leungit teh can kepanggil aduh. Kunaon mong mah ulang-ulang wae mong? Aduh. Kebenaran aya bos teh ka dieu. Iya, bos. Kumaha? Si RT, si bos ieu mere obatna obat teh jadi can kepanggil ti kamari ya geus. Sapoe sapeting. Can balik. Oh. Jadi kumaha ieu? Kumanya Orang jadi bingung kieu bos. Kumanya asarananya. Aduh. Ya tak masalahna
nyi gemrot na cerik wae. Aduh, aing Kumaha mah. badag ieu mong atuh. Ih, lain saya badak na. Kumaha Karunya cerik wae. Di kamari puguh. atuh isuk atuh suang nanyakeun ka Bah Kowi tadi tuh. Oh, di mana sih? Mana? Eta tadi dinya deket. Oh, soal barengnya nanya kan Heeh, deketnya. suang nanyakeun engke kumaha cek Bah Kowi. Ya, siap itu Ai di mah. dinya sieun mah. Bubusieun eta teh mantap. Kurang tadi ulang-ulang wae nih. Untung aya bos ka dieu. Jadi langsung nih kali itu nanyakeun. Isuk atuh suang ka Bah Kowi. Oh. Lamun ieu mah suang bawa we ka lokasina sugan we ka panggih isuk. Nya, siap. Bagus gitu mah bosnya. Ya wae si RT neangan gara-gara geus leungit kudu gara-gara neangan si kadus ieu mah euy. Suang diteangan euy. Aduh, tah kabeneran dus. Dia Naon ieu? baru si RT leungit ka mana leungit ka mana? Di mana? Di kebon? puiku cenah. Heut isuk nepikeun ka ieu can balik. Didinya cek saha tadi? Tadi aya pamajikanana ka imah. Ayeuna terus rumah atuh cenah. Urang neangan apa kumaha ieu euy? Ayeuna mah cuang ka ieu heula we atuh. Cuang ka Mbah Kowi. Kambah kowi. Heeh. Pananya eta? Nyalah lumayan we gitu. Heeh, sugan jeung sugan Oh, gitu lah. gitu nyobaan Jelema gitu nya? kudu ikhtiar gitu. Oh. Geus ayeuna tuh cuang ka imah RT na yuk. Ayo atuh Hah? hah. Yuk. Yuk. Sabar Bu RT. Bang ikhtiar we mudah-mudahan we Pak RT enggal ka. Waalaikumsalam. BRT pajar Pak RT teh teu aya cenah. Amun Pak Kadus. Oh, tirah eta teh. Teh anjing. Anjing, oh teh can kepenak wae duit ka ayeuna. Tadi pas sama maka sawah. Oh, nya tadi mama kan ke sawah tadinya. Pernah sareng Bu RT. Nah, tuh kedah kumaha abi Pak Kadus. Yuk, ayeuna mah kieu we nya, ayeuna kan aya abi, aya Pak RW, cuang ka Mbah Kowi we. Di mana? Manawian gitu ya Bang ikhtiar atuh kitu Bu Ikhtiar. RT. Nya, Mun atuh ayo. nya ayeuna sakantena we nya. Nama atuhnya akhirnya uang gua lagi lu ame enggal ka penak Pak RT. Nya yuk, sugan we sang sugan yuk. Tujuannya. Ayahnya di dieu mah sih. Sampurasun. 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 Rampes. Masuk. Bah. Damang, Bah. Alhamdulillah. Di mana ieu saha? Abi ti Paliwetan. Nya kayeuna mah Pakadus nya. Abi teh peryogi ka Mbah. Maksud periogina naon tah? Tah kieu Mbah nya cariosanana mah caritana nya. Pak RT teh di ditu tadi abinya. Leungit duka ka mana? Keur ka kebon, tah ieu. Nuhun, Mbak. Nu terangan Mang. Tadi Mama. enjing-enjing. Leungit maksud leungit teh kumaha tah leungit? Keur kumaha? Aya we duka ka mana eta? Waduh. Jig teu aya Mbah di Abi kebon. bari naroskeun kita di mana tah ayana eta ayeuna gitu. Mikir mah teh ieu mah euy. Leungit sarana Nya gugun. gugun. Ayo sana yuk. Abi mah istri mah. Istri Si abi. bapak. Mau da istrina Pak RT nama pingsan di jalan. Waduh. Geus sabaraha hari tah leungit teh? Nembe tadi lah anjing-anjing. Sampai tadi enjing-enjing. Tadi teh. Hari naon tadi teh? Sabtu. Sabtu, berarti Sabtu salapan. Waduh, lima kudu urus ya. Bahaya udah teh ya. Nya eta mah terserah bae lah bari dikumahakeun penting mah ka benak we gitu. Ya. Ya watos ini. Intina mah kieu we. Ku emah rek diurus. Trek dipeleng make batin abah, meureun make parewangan abah lah. Ya. Sugan mudah-mudahan katempo kapanggih di mana ayana itu. Ya. Oh yang abi gitu, Mbak.
kuy mah kudu berat yang anak lagi kumaha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awal-awal Pilih ayah iya kadang ngepot mah ayah mah abinya mah. oke lah. Nanyakeun heula ieu. Da make teu bisa. Tetep make kudu make parewangan mah. Bang, make foto. Oke foto. Foto nak kamarna. Apa itu? Fotonya? Ayah ampun. Kalau banget anak tadi simpen tuh itu di luar. Sok. Tenang. Abah ieu foto nanti. Nomor tadi. Si ngorahnya nih. Iya mudah. Nya kumaha? Geus aya di alam siluman orai walang. Geus disumputkeun. Di mana eta, Mbah? Di mana eta? Geus dibawa ke alam lah dina hanapeun dina jero balong, di balong, dibawa ka balong. Dina balong itunya. Ngan lamun teu datang isuk, ikhlaskeun bae. Aduh. Kumaha tuh, Mbak? Ieu mah ge geus berat ieu hemponana. Berat. Tapi eta kita kumaha eta, Mbah? Bade ka pendak apa moal eta? Nya ai cek implang abah mah. Mun aya rezeki meureun bisa mulang poe isuk. Lamun teu ikhlaskeun bae cek mah. Tapi kudu di teangan heula nya, Mbah gitu. Ya dicobaan we heula biasa di teangan di ditu aya teh. Paling mana, Mbak? Paling kalian. Di dieu teh kurang leuwih kana 100 meter balongna teh. Anu aya ungguran batu tak dihadap ke aya nagara. Dibawa ka dinya hadap. Yuk. Nya terus satu nuhun gitu nya banyak gitu make abi ke wartos ka istrina, isuk ku abi nya jeung pebaturan di teangan gitu. Gitu. Sugande ka pendak gitu nya. Ya iya atur lumayan ya, Bang ya. Atur lumayan di istrina. Wah. Mudah-mudahan Ya, tuh nuhun. Ya. Oh, Ya, pamitan. Nuhunnya banyak, nuhunnya, Pak. Selamat jalan ya sing kembangih ya. Ya, Mbak. Siun. Siun. Menang sa amplop ieu. Aduh. Ai rezeki kan 5.000. Tadi jong. Ayeuna 5.000. Hah? Iya. Milik dasar atuh. Keun lah. Tadi katipu. Duh, kuna ge tukang tipu da ieu mah lah. Geus lah. Kacang yang hebat, aduh. Acan, kumaha aduh. Iya, begini teh. Tuhan ibu aturannya eta pingsan, dan abis sia ka ditu. Saur mbah teh. Mbah teh cenah nyapan itu ka pendak dinten ayeuna ieu nya datos dicanak ku orai. Pulang nya di siluman. Emang aya nu bakiun. Yang kalau alam eta. Kalau alam eta mah kita datang mah sok baledogan. Mana orai bakiun. Kan silumanana painten gitu da abdi teh terang-terang sih eta mah kitu nya duka. Yang mudah-mudahan we dinten ayeuna ka pendak. Pendaknya orang ikhtiar. Dalam teh dinten ayeuna ka pendak mah cenah saur Mbah Kowi teh wayahna we cenah kita kedah sabar gitu. Ayo atuh jongkar ya. Nah, kela insyaallah kelari
pelariannya ku warga pentennya Pak RW genan aya penten teh bari pelarian gitu. Memanawian ke pendak gitu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Kita pendaknya Pak RT. Ngele. Keong. Mana keong na yeuh di dieu mah keong ini bersih pisan ada tik pisan ini mau ditunggu meni eueuhan jiji hacan atuh tadi sugan aya saha itu jelema Pak RT ieu mah. Duh, Pak RT. Ini kakak sarean di dieu Aduh. Angkat Anjing, berat. Halo. Alah. Gak kuat Aduh. Kasahnya. Suang kerja suka naya batu di situ Sabar we aya namanya. Pak RT, Kumaha kamu Pak RT? Pak RT kapan ge? Alhamdulillah di mana? Aya di kebon. Di kebon. Kalau keur ngagoler. Di mana? Ayo tuh. Kebon ngagoler di ditu. Ayo tuh yuk. Yuk. Mana? Tuh di ditu tuh, ayo. Ayo gua tuh di ditu tuh. Oh, gituan. Yuk, Pak RT. Yuk. Halo. Ah, pingsan mukul alhamdulillah ya. Bisa nunggu kan? Ah, pingsan. Sok ayo cong ieu we, cong bawa. Yuk. Sok orang mah teu kuat tuh. Di kandung we. Sok di kandung. Bukan kuat. Sok, kenalna tak ada. Aduh, murah. Cenang tong urang murah. Aduh, cekalan Pak RW eta. Kuat. Ayo. Tinggal Pak RW kuat lihat bantuan berat ya keren. dorong kurang. Ada ya, Pak RW ya. Aduh, ih. Tolong kan Pak RW ya.